Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng acara ngadongeng. Mang Barna bade neraskeun hanca garapan dongeng anu katuna. Carita kalayan judul Si Bujil. Ieu dongeng karangan Ki Leksa. Didongengkeun deui kalayan diropea deui ku Mang Barna. Mitra dangu urang teraskeun hanca nu katuna waktos dinten kamari. Sok kabarayun sadayana. Mitra kaum dangu hanca nu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat madugi ka dieu nya ye mitranya. Ari si Bujil jeung nyoneh mah ting porongkol sare malah mangimpi jadi nu beunghar, ngimpi sagala aya, ngimpi geus jadi banar. Kocapkeun isukna panon poe moncorong di tebeh wetan, cahya nabengras sumiratnya angan buana dipapag ku recetna sora manu patemalan jeung baturna. Aya nu ting arat colog dina dahan, aya anu ting kaleper ngicis jangjang. Ayam jago raung kongkorongok, anakna pating cariak awor jeung sora me, doma atawa sapi. Pantasna keur ngagamarkeun kaayaan desa nu jauh tina karamean kota. Dina kaayaan kitu kadenge sora kohkol ditakol di garduhona. Tangara yen rahayat kudu buru-buru kumpul lantaran poe eta rek aya kerja bakti maresihan jalan desa nu jadi tatali marga antara kampung jeung kampung keur ngaronjatkeun kabersihan, katartiban jeung keamanan. Tah Kang, kokol geus ditakol, geura init ka ditu, cek Nyi Oneng ka si Bujil anu keur ngadaweung dina Bang Barung. Bari ngalepus udud geus sagedang dan sarta geus sasarap. Kelanan, geunah ieu. Hadah, udud bari nangkep dur. Kang Jamri ge can ngaliwat deui. Tema si Bujil bari serebung niupkeun haseup udud. Lah bawa teuing geus kumpul di gardu. Nah tuh hariwang deungkeun bae kaberangan ge kerja bakti mah. Mun reka nu hajat kudu tanginas, bisi beakeun berkat. Hah akang mah sok ngaco ari taeun teh. Cek nyone leos ka pawon rek beberes. Ari masiem keur sasapu di buruan. Daekan kolot ge eta mah kana sasapu membersih teh geus jadi kebiasaan. Keur kitu lar Kang Jamri ngaliwat lempang salse bari manggul pacul dina bibirna napal rokok daun kawung. Ayo Jil, kurang init. Bari ngareret ka si Bujil. Moal ka dieu heula Kang. Pan geus beurang yo. Batur geus kumpul yo ah. Midra bangun laliat si Bujil turun dina Bang Barung. Teu amitan kanu di mah leos ini nuturkeun Kang Jamri baragok ka garduhrona. Nyawe geus loba batur Pak RT tua kampung jeung sesepuh sejena geus araya
Itu deui rakyat geus daratang. Ayo geus berang, ulah ngadaguan panas sok koream. Cek Pak RT bari cengkat ngajak Init. Atuh bring sararea Init. Ngalit ngengkeuy ngabandalit lempangan tai di jalan bari recok ngaromong. Pakarang nu dibawa rata-rata Pacul jeung Arit, tapi aya oge nu mawa sapu nyere. Teka catur di jalana, jog anyog kanu dijugjug. Teu loba omong da geus nyaho kana pagawean, perak digarawe babarengan, kamalir dikali dibeberes, disusukeun, runtahna dikumpulkeun dipiceun kana tempatna. Logak-logak disauran, gawir urug dibenerkeun dibeberes, terus dipapantes. Sangkan raresik bararesih pikabetaheun. Si bujil ge getol digawena teu malencing. Teu rarese, era ku batur nu rata-rata gartol. Malah boro-boro rahayatna. Pak RT na, Pak RW uday oge teu cukup ku tanyak tunyuk, tapi milu pak-pikpak digawe tepi kangesang. Komo jang Kevin mah menipang segutna jigana teh kana digawe kerja bakti mah. Itu deui Kang Wahyu jigana teh resep lamun aya kerja bakti teh. Eta cenah sok ngeunah hari geus kerja bakti teh huap lingkung genah kirawanci pecat sawed rengse weh pagawean teh da teu berat teuing. Lantaran tara di daguan balakna geus matuh 2 minggu sakali pasti aya gerakan. Jadi jalan teh kapiara. Geus cukup sakieu ge. Bisi rek terus salaliar atawa ka mana we. Urusan pribadi bral atuh ayeuna mah geramiang. Ceuk Pak RT ngabejaan ka rahayat. Yen kerja bakti cukup tepi kadinya. Atuh recok ngaromong bari sareuri jigana teh baru ngahanaker. Nurusuh mah kontan ting laleos ini sabab aya anu rek ngarit, aya nu rek ka sawah, kahuma jeung sajabana. Tapi nu salse mah nya caricing we, kalah ngariung bari seulih tukeran bakomole kaasup si bujil. Manehna ge milu ngariung. Nah jiga anu tenang teuing ieu, Jil. Moal ka mana euy? Cek Pak RT. Moal Pak RT. Eueuh pagawean kuring mah sase we lah. Deuh geunah. Emang si bujil bari milu nyoro bakomole nu aki sama. Ajeun asal ulah sok ulin teu puguh we. Kumaha mah teh? Teu katutuluyan. Pak RT nanyakeun Masiem anu geus saimah jeung si bujil. Barakah sehat ayeuna mah Pak RT. Nya syukur ari sager mah kade ka inung teh. Jil. Ulah sok nganyeri. Komo da inung maneh teh geus kolot. Mun teu dipiara ku urang kusaha deui. Ulah sok antepan, tapi kudu dikaulaan, diperhatikeun pangabutuhna. Pak RT tara asa-asa. Di mana bae tepungna telat mamatahan ka si bujil. Jang. Geus eueuh mah kaduhung geura. Ceuk sama. Nuhun pada mamatahan ya, pada ngelingan. Sugan we abdi teh bisa nyenangkeun kakolot sakurang-kurangna, nyenangkeun hatena deuh geunah. Nya atuh nyenangkeun hatena. Nah naon kitu? Da eta nu penting nama atuh. Temal Pak RT deui. Kitu gunem caturna Pak RT jeung si bujil katut anu sejena. Malah terus
papanjangan nerangkeun kewajiban anak kan jadi inung bapak kisama oge budal pituahna didinya mah najan ngobrolna di sisi jalan ge keburu uplek sarta nu diobrolkeunna munel gede mangpaatna tapi ya lila-lila mah kareseleun jeung aya keperluan sejen nya akhirna carengkat terus balik ke imahna masing-masing iwati si bujil anu henteu teh manehna ngahulang sorangan diajak bareng ge teu daekeun si bujil melaung ka baturna anu mulang lila-lila teu kaciri ngiles dina pengkolan jung si bujil teh nangtung renghap narik napas jero aman ayeuna mah kaing moal aya nu nyuriga kabeneran ieu ye kebeneran pisan lah pokna terus lempang kalayan tenang ngagandeang salse naker nu diburu teh tungtung lemur lantaran geus paheut pas ini jeung Mang Dasma yen rek tepung didinya si bujil rada melang jeung hariwang bisi Mang Dasma nanyakeun kanulian nu akhirna rusiah manehna bocor nu matak gancang diburu dipegat di sisi lemur jog anyog kanu dijugjug gek diuk dina batu gede hanapeun tangkal jengkol acul sina celenge sisi jalan panon si bujil melaung kanu jauh hiliwir aya angin leutik nebak kana dangdaunan nebak kana beungeut si bujil anu ngesang keneh karasa tiis matak seger matak namahan jag-jag asa nama geus meujeunna datang Mang Dasma teh yeuh tapi nah can aya buah-buah moal tulus jelema teh tapi akamari teh geus paheut yen bakal ka dieu keun didaguan we yeuh kitu garentes hate si bujil bari ngadaweung dina batu bangun anu tumaninah naker kabeneran teu kudu lila nungguan teh akhirna mah ti kajauhan rentang-rentang aya anu datang hiji lalaki waweg make baju hideung calana hejo kolot leumpangna meni ngagedik bangun rusuh ngagegag dina tanyakan nyaan datang geding hebat Mang Dasma ieu boga awak teh meni waweg kitu ku kabita aing mah deuh genah cek si bujil terus tungkul nyawang awak sorangan anu jangkung kuru begang jeung buncireung beuteung weh nyentreu nu matakna lah si bujil tapi ka ayeuna teu kanyahoan jol Mang Dasma tapi kahareupeun si bujil barang jol oge geus nyarengeh seuri bungah nenyo si bujil geus nyampak didinya nu hartina teu kudu hese neangan natanyakeun Assalamualaikum salam cek si bujil rada teu bener ngajawabna da puguh jelema liwar sangeunahna we naon-naon oge geus lilajang bari ngajak sasalaman Mang Dasma teh ti subuh manawi temalna bari nampanan anu ngajak sasalaman gep silih cekel gek Mang Dasma diuk gigireun si bujil ngarahuh bakat ku capek lantaran geus mimiti panas harita teh panon poe geus luhur nah mani nyubuh pan geus paheut pas ini mang mah ka dieu teh kira-kira pecat sawed pan bener yeuh cek Mang Dasma deui bari ngalaan baju nu harudang
kesang ngucur tina tongong. Da di imah ngadaguan anak oge abdi mah. Geus ada beurang pindah ka jalan. Hehehe. Bari kerja bakti ngoret jalan tak ayeuna ka dieu. Cek si bujil bari papata gitu nah teh. Geus lila di dieu. Aya we sapanyebahan mah. Ya syukur atuh ari kitu mah. Yo mang mah ieu hayang geura nyaho. Di mana tanah nu rek dijual deh. Mang Dasma geus teu sabar. Sabab di imahna geus badami jeung pamajikanana. Yen eta tanah teh beuli wae sakira cocok hargana mah. Kelanan mengpeung sase ieu urang badami leutik di dieu we atuh. Aban geus kamari. Badami deui ieu mah. Kieu geura mang. Eta tanah jeung imah teh lain anu kuring. Tapi nu inung kuring. Tak kulantaran inung kuring butuh duit keur ngubaran. Sanyana inung kuring mah can nya tujuan ieu ari kudu ngajual imah jeung tanah mah. Ari alasanana lebar cenah. Wariskeun ka kuring. Mama geus kolot, geus cueut ka hareup. Cohakna mah ngan kari nya nunggu dawuh atuh. Tapi kuring nu jadi anakna nyeta teu tega nenyok kolot geringan wae. Bari aya pakeuna pikeun ngubaran. Yen teuing kuring mah teu kabagean warisan oge asal kolot we sehat deui. Tak lantaran kitu bisi engke aya anu nanyakeun itu ieu. Ulah waka betus yen rek meuli tanah. Rarencepan we heula bisi kadenge ku inung kuring. Tak kitu mang. Cek si bujil bisa naker ngomongna teh kawas geus meunang ngapalkeun. Ari Mang Dasma rada ngahulang ngadenge kitu mah. Tapi lila-lila pok nanyakeun. Ari putra tuang ibu sabaraha urang? Kuring wungu sorangan. Teu adi teu lanceuk. Oh. Nunggal. Nunggal henteu da kungsi boga lanceuk. Ngan ponok umur maot keur segede kuring. Nya ka ajeun ari kitu mah. Teu naon-naon lah heug mang. Rek nurut kana bapadah ujang. Ayo ayeuna mah urang ilikan heula barangna. Mang Dasma beuki teu sabar. Nya ayo atuh. Kap si bujil kana pacul. Terus dipanggul. Geus kitu bral duanana laleumpang kalayan tenang. Ngajugjug ka imah masiem. Nu geus sababaraha poe kosong. Teu kacatur di jalana jog-anyog kanu dijugjug. Kabeneran deui tatanggana keur sepi. Dari nit ka kebon ka humah jeung sajabana. Ukur aya barudak mah jamak moal nyaho dihitut bau cekolot teh mah. Tah, ieu imahna mang. Sakieu tanahna ieu. Ujug-ujug kitu si bujil teh. Gek diuk tina golodog Mang Dasma alak ilik bade ngajeleng nulak cangkeng. Gaya nama geus gaya nu loba duit. Jigan heueuh kawas obos ti dayeuh. Norek meulian tanah ka kampung-kampung. Mang Dasma ngulincer nitenan sabudeureun eta tempat. Geus rada lila pok nanya. Kandang doma ka dieu keneh. Lain eta mah nu batur. Tatangkal selong watesna. Ka kidulna gawir. Ka kalerna batu nu ngajajar. Ieu we nu datarna ieu. Cek si bujil bari papeta. Nya aya genep bata sakieu nya. Ge. Asa heureut ieu. Asa heureut teh kahalangan ku imah. Mun kosong mah pasti kataralagana. Malah langkung boa deuh geunah. Cek si bujil teu eleh omong. Mang Dasma ungut-ungutan
terus lempang salsenaker ulang kuring kapipir imah alak ilik ketangahan malah make nempok ka kolong segala rupa geus kitu kahareup deui gek diuk gigireun si bujil panona melong kahareup kawas keur mikir daria naker sakieu buktos na mangga eta mah antun ngemutan we kelanan jang ari imah na kosong ieu teh kosong dapun biang mah geus lila dirorompok pan teu damang teh di dieu teh teu aya nu ngaulaan teu aya nu ngurus nya dibantun karorompok sae kitu mah tungan imahna asa mahal teuing sakitu mah jang kawan ieu mang mangan 100.000 wah kira-kira atuh mang mah 100.000 mah kentengna wungkul meureun piraku rek ngaleulengit pangaji imah nya ngaratah ngajanjieun mah yeuh moal mahi setengah ku ayeuna ongkos nyieun ge nikel cek si bujil tandes nya ari ngijir ka dinya mah jang mun teu ngijir ka dinya rek ngijir kana naon atuh najan kuring butuh duit keur ngubaran inung ge nya di murah mareh mah keheulaan nah tuh cek si bujil ieu mah namai kawani jang ulah benu ieu Mang Dasma reuaseun hatena jadi ngarentet jeung boga sangka yen si bujil teh bener-bener rek ngabelaan inungna menang kurang mah tapi ulah gitu nguranganana mang dasa kasida teuing tina 300 kana 100 mah ieu mah nu laras we nawisna lah da abdi teh lain rek pura perol ngajual imah sabab sanyana mah labar ku imah jeung tanahan teh ngan kulantaran kapaksa nya taya jalan sejen ewati dijual. Mang Dasma ngahuleng manehna mikir rada anteng tekung si lila jung nangtung tanggah karena pipilis naksir kenteng terus ngeterokan tihang nguji kaina jati wungkul ieu mah goreng sote rupan ape dagis kolot kapuput haseup durukan hada teu kawas batur teu bisa mulas teu bisa meuli encet nya kuleuheuk kieu ieu padahal kaina mah duh hade bilih teh percantan mah mangga we kadek saeutik tah wah teu umum atuh jang mana sih narek meuli buah bisa disopak heula sakeureut imah mah teu bisa ya ku mamang we atuh pokona kaina mah halus teas moal beunang digegel tek pecakan percaya rengna atuh rengna tisuk pipilis mahoni darurung ruyung kawung bilikna hinis tah pantona tangkal kanyere palupuh awi guluntungan dicacag pokona mah bahan teu as wunggul mang leuh geuning cemped marolongo ieu eta mah ku toko molongo sote da baretona mah weuteuh ujang mah bisaan ari kenteng kumaha ngarait kenteng ge ngait dijamin pageuh da teu ngait mah berhenting golosor moal murag nalamprak pasrah taya nu bocor taya nu peupeus bahana asli taneuh teu dicampur ku beunyer nah kalah seuri mang ya aduh dimana aya nu nyieun kenteng dicampuran beunyer mana sina nyieun uras atawa surabi atawa nyieun tarasi kade tah tarasi teh aya dicampuran huut dicampuran beunyer aya oge susu cenah campuran weda deui tah
Benyer atau ku huut garero ayeuna mah. Da gitu nya mohon henteu cek abdi ge teu dicampuran eta mah asli di dituna kitu. Gek Mang Dasma diuk deui dina golodog. Si Bujil ngahulang Mang Dasma mikir. Kekitulah aya nu ngaliwat ngareret sakedeung. Kenal Jang Bujil? Nunjuk we Mang. Rek ngoret jukut tapi bersih geuning. Cek si Bujil. Kabasna heueuh. Nu nanya percayaeun sababaya pacul cumagug. Leos we ini. Renghap si Bujil teh narik napas. Agar entes dina hatena hadena we mawa pacul. Batur jadi percayaeun. Kitu nate bari terus ngareret ka Mang Dasma. Hayang gara putus. Kumaha tuh teh Mang? Geus we atuh 400.000 lah kabeh. Imah jeung tanah. Adah. Mah atunya. Kumaha lamun 50.000 deui we Mang? Tambahan atuh. Jadi 450 hari gitu mah tuh. Nya mohon. Teu boga duit nah sakitu mah tuh Jang. Sawios atau 400 heula. Tangke 50 na deui paneuri. Ujang mah nyari daun deh. Meni pageuh. Ceuk Mang Dasma bari gagaro. Ulah salah Mang. Meuli tanah mah moal rugi moal. Beda jeung meuli carangka. Beuki lilat pan beuki ruksak. Akhirna ragrag harga. Tanah mah moal Mang moal. Beuki late beuki mahal. Bata naon kitu kasebut teh batian. Malah mah imahnya kitu deui. Beuki lila teh beuki mahal. Matak barodo tanah baroga. Tanah teh acang kewok ke di jararual. Tuluy dipake DP kana motor. Dari Ujang kumaha? Aban Ujang rek ngajual tanah ieu. Kuring mah lain rek meuli motor. Kitu lain rek ngadon ngojek. Gitu. Kuring mah keur melaan inung ai kuring mah. Gitu udah kudu dibelaan inung teh. Kenaon deui jualeun atuh. Ceuk si Bujil bisa pisan cacaritana teh. Kasebutna teh pinter kodek atuh. Nya bener kaharti ari kitu teh mah. Tapi kumahanya kawani Mang dengan sok itu atuh. Tak enak ieu lah. Pek pikiranku Mang sing asak. Tapi mun 2 poe teu aya putusan, ieu trek dijual ka batur. Dasana loba anu butuheun ku tanah jeung imah mah loba. Si Bujil bisa deui we. Neungeulna teh. Mang Dasma ge hatena rada ngarenyag. Rada paur bisinya. Is keula Jang. Apek atuh eta mah pikiran. Mang Dasma ngahuleng. Ras inget kana papatah pamajikanana. Ras deui kana nasib anu tumiba ka dirina. Geus teu betah cicing jeung batur teh. Sok loba naker gogoda. Loba panyerewedan. Geus lila hayang misah hayang rumah tangga sorangan. Tungtungna eta pertimbangan tengelehkeun nu sejen ngadadak gede hate. Eglah jadi atuh lamun kitu mah. Itu atuh ari jadi salaki. Untung mamang teh untung. Ujang ge untung menang duit. Nya teu untung kuring mah. Menang duit gerek dipake lalanong. Pasti kana beakna. Leuheung mun nu gering teh terus cager. Narajang mun henteu. Duit beak kasakit angrepan ripuh. Ya ulah. Gitu atuh. Moga-moga we sing dina kanan.
sing enggal damang harta-harta sing mangpaat mana sing enggal kegentosan deui. Itu mang nuhun Pada iraha dipinahanna ieu. Engke rek ngitung heula ieu. Kan pasti tereh tah ayeuna mah. Kurang beberes duitna we heula. Tapi ulah di dieu ye kurang hade di Gorodog mah ye. Nyapugu. Yuk atuh. Ditu tuh. Bisi bujil atoheun. Geus kabayangkeun yen manehna bakal narima duit gede anu saumur-umur can kungsi nyekel. Nenyo ge langka. Mang Dasma nuturkeun gek diuk. Dina palupuh ngajemprak sila ipis. Si bujil mani mano jajantungna deg-degan hayang buru-buru narima duit. Panona melong ka Mang Dasma anu keur milang duit mani numpuk sababed heuda receh. Sanggeus dihitung kalayan apik bro dibikeun ka si bujil. Tah jang mang nyangakeun hartosna mugi-mugi sing mangpaat dianggona. Nampi barangna sing awet dianggona. Cek Mang Dasma dari anaker nyumponan ijab kabul jual beli. Kemal ka diwaler ye. Bisi kurang duitna. Si bujil teu gagabah. Gap duit di tampanan terus dihitung mani husu. Tilu wakriuk jeung teu loba omong. Ramona rada ngadarek-dek di barung ratug jajantung. Panona melong teu sirikna buncelik teu ngiceu. Renghap narik napas red ka Mang Dasma. Abdi nampi artosna sing awet dianggona nyangakeun barangna, sing betah dicalikanana, sing haneuteun, sing mawa rejeki gede. Nuhun jang nuhun amin. Gap duanana sesalaman mani pageuh. Si bujil marah mai bunga asa dina pangimpian. Lantaran saumur saumur dumelah kakara ayeuna nyekel duit tapi karatusan ribu hampir 1,5 juta. Satuli nama Mang Dasma amitan. Ngan si bujil menta waktu sababaraha poe rek meresan heula parabot inungna sabab can dipindahkeun ka imahna. Ku Mang Dasma diidinan. Datek itu ge Mang Dasma rek ngitung heula cenah. Rek nanya heula kakolot. Saenggeus rengse sagala rupana. Leos Mang Dasma balik bari mawa hate anu bungangang bunga. Lantaran geus kabeuli imah jeung tanah. Bakal ayem tentrem rumah tangga teh sabab bisa imah-imah sorangan. Rek dahar rek henteu moal kaciri ku batur kitu cek Titi. Pocapkeun si bujil. Sila tutug di imah inungna nu karek dieu dijual. Suraseri sorangan paroman bear marah main. Lila-lila cakakak seuri bari nepak ping-ping. Terus melong kana duit sagepok. Manehkana loba ribuan jeung 500-an. Maklum menang ku kumpul meureun. Tulus ya jadi banar hayam teh. Bae bukti kotok oge lah. Ya duit dina jero sabulan kudu jadi 5 juta. Beunghar ayeuna mah aing teh. Moal hese dahar, moal pada ngahina, moal pada ngalalece. Deuh, genah.
dijungjung nangtung Terus luntang lantung di jero imah. bus ka kamar alak ilik karena parabotna anu teu sabaraha. Ukur aya lomari geus butut, dipan hiji, kursi tilu dan nu hiji deui geus jadi suluh dikahawukeun. Si bujil terus ngaroris nu aya di jero imah terus ngahuleng mikir cara ngakutna. Datang tuh mun disakalikeun mah indungna bakal nanyakeun. Mangkaning can bebeja ya nih mah rek dijual. Tapi geus dijual mah moal loba omong mah ge. Pastinya tujuan mana komo mun aing geus hasil jadi banar. Lah pasti atoheun mah ge. Keun pokona mah kumaha engkewe eta mah lah. Cek si bujil ngomong sorangan. Mitra kaum dangu dina waktu anu sarua. Masiem jeung Nyi Oneh dariuk ditepas. Bari ngadaharan seupan suuk. Kacipta nya mitra kaum dangu bari caralik ditepas ngadaharan seupan suuk. Kangaranan hiji kolot nu geus legok tapak genteng kadek. Seukeut pirasatna awas panon batina ngan teu bisa ngajelaskeun wungkul. Hatena poe eta pating sareblak. Jajantung naratug teu pupuguh. Gegebran kawas rek meunang kareuwas. Barang dahar ngadedak teu aya rasa, teu puguh pipikiran. Atuh keur mesek suuk ge jadi ngahuleng. Panona melong kaburuan, awas nyawang kanu anggang ngalamun kanu jauh, bangun jara rauh paninengan. Nyi Oneh ruaseun. Mak, kunaon? Henteu, teu kunaon-naon Nyai. Teu betus kala terus mesekan deui suuk. Katinggalna ku abdi sapertos anu teu damang. Naon anu karaos mak? Ulah isin-isin supados abdi gampil ngemutanana. Enggal wawartos. Ceuk Nyi Oneh. Manehna ge rada leuwas. Bisi mitohana gering deui. Henteu. Teu kunaon-naon mama. Ieu rada nyeri gugusi saeutik. Tapi da teu kunaon-naon. Bari ngusap pipi api-api nyeri huntu. Oh, waos. Kade atuh mak. Kamana di si bujil? Asa kebal teuing kerja bakti teh. Pan batur mah geus baralik malah. Si Ohen mah geus balik ngarit sagala. Masiem mengkolkeun obrolan. Nanyakeun nu jadi anak. Oh, teras ulu ala meureun. Ngalasuluh jiga nama sawios da moal ka mana-mana. Cek Nyi Oneh. Ngabebenyokeun ka indungna. Nya, syukur ari aya kadaek mah. Tapi emak teh asa melang. Sok sieun cilaka mangkaning anakan hiji-hijina. Mun manehna eueuh teh. Kasaha mak nyalinung. Mak, ulah sasauran kitu pan aya abdi. Cek Nyi Oneh. Katarima eta oge Nyai. Katarima. Tapi kamelang kanu jadi anak moal bisa dibebenyokeun. Muhun kahartos ku abdi oge mak. Nanging ku emutan mah asa moal aya naon-naon. Kang Bujil mah terus usaha meureun naon we sagawe-gawe. Ceuk Nyi Oneh deui. Keur guna catur kitu, kurunyung si Bujil datang. Lempang ngagandeang bangun salse mangul pacul. Urut bebersih di jalan.
Atuh gue oneh di bungaheun gitu deui masiem. Karnaon ngaharulang wae ieu teh? Cek si bujil bari sok. Karena pacu deket golodog. Gek diuk dina bang barung. Mikiran maneh mah teh, Jil. Sabab asa kebal teuing gawe teh. Batur mah geus lila baralik. Ari maneh ka mana heula atuh? Cek masiem bari netep ka si bujil. Ari si bujil kawas nu geus terus rasa. Da rumah saboga dosa. Rada ngariuk beungeutna jajantungna ratug hatena asa reuwas. Sorot panon inungna asa nancleb kana dada. Tas ngoret di buruan imah mak. Pokna teu pati daria. Oh, nya heueuh. Syukur ari kitu mah. Cek masiem teu kapapanjangan. Gera dahar atuh Kang Bujil. Nya heueuh geus lapar yeuh. Si bujil atoheun di titah dahar teh. Sababnyaan geus hayang dahar. Nyi oneh ngareos ka pawon dek nyayagikeun sangu keur salakina. Si bujil nuturkeun. Jajantungna mah anger atuh gaya wae ka sieun mah. Gek diuk di pawon. Melong ka nyi oneh nu keur nyicikeun cai kana batok. Cager wara mitra hanya kau kabujeng neng nong cekap dugi ka dieu heula kange dinten ayeuna. Hapunten samulai kalepatan insyaallah enjing urang teraskeun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.